mikir ku otak sia tuh. Lamun endek ge sakola, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet da ieu meuleuna. Segala make samping, kopeah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Nah hina teh. Lamun nyana dihina kitu haju eureun masantrena kandas teh. Tapi lamun dek dibere pituduh ku Gus Jalji atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal busia geus teger tah berarti tah si Junet teger si Junet pondok bae tapi hatang ka pondokna mah pagon hak-hakan iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing balik nyana ka ieu mah yuk berangkat deh Ned mondok keneh gitu datang ke zaman Kiraha sia eureun mondok woi teu mah zaman Ki Benen teu mah kuari mah zaman saha nya mondok keneh bae dina terjadi mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa kuari mah aya muludan nya titah jadi MC mulai geus tah kadenge je si Juna ada tak jam saan ngomong nanya kebeneran Kori nukunyana disebut teu datang karena Kori tidak datang maka saya akan menggantikan Kori tersebut MC ongkoh Kori ongkoh wah sakadaeknya nentu bismillah nage bisna di Jakarta himna di Singapura halus parah jasa beres cak masyarakat jabisan ya eta si Junet tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin ternyata eueuh teu datang Kiai Syamsuddin tidak datang cak masyarakat siapa Ned waduh mainnya MC kula Kori mubalik geus eueuh atuh ayo geus jangan akan jadi mubalik Masya Allah luar biasa tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket ku ari mah tuh kade kudu ngahina teh ji si Junet eta sasadanya sakumaha kotok jalak udah kabari mah dihina barang tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui tad kamana tad sial ya cek si Junet dek pondok sia tad geus tad dah bari di ustad tapi ngahina keneh tetep pondok deui geus 15 tahun herang pan kadeuleu mancit kopeah mah pokona kepala KUA meleh megunya geus legek geus aya sorban geus nancep di dieu Masya Allah mulai geus parawan-parawan daftar kamari mah dihina kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesa aduh dararatang ka imah bapana Junet aya nya gegeran dikawinkeun teh atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain di mah lagi aya ti lokal luar maksudnya aku atuh teu bisa leumpah sial cak si Junet teh aya laku kos itu aing deui nu belah ditu Junet aya ji geus umur sabaraha asal geus nanyakeun umur mah berarti mengarah geus aya do genep mah kan 27 lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena nyana mah mun kamu mah ditungtun bae sial cak Junet teh ka aing ngahina keneh bae aya deui datang nah Junet aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna anakku lagi di pasantren awal jadi lurahna kadengena makan ngeunaheun kadengena ngeunaheun kan teliti heula
maksud teliti ke kumaha iya ayo waktunya nama santren eta umur sabaraha kerja nama santren umur 15 tahun aja kuari jadi lurah nyata ngalurahan pondok kuari umur sabaraha geus 15 tahun di pondok jumlah 30 kolot cek si Junet aing nikawin nganu kolot deui bah mulai tetep loba nu datang lain deui lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep teu pandang teu kasep lain deui hideung ku hideung herang kapoe ngan tetap si Junaid ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikanna teh nu bawa nu bis ditanya net eseun kawin bae emang eueuh tanah lain eueuh maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih boh susah so amat ye da keur susah mah aing ge keur basi sugih ge itu diajak susah mah engke atuh baranisan aing ge susah ieu mah basi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri oh atuh lain deui mulai ku hari kawin teng magahan hari amin magahan jurungnya lain deh dek nyeun pondok lah tihang kawin dek aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar atuh podoli tah pokok gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teh kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teh loba geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae ge sombong kunaon disumbang ku lurah nya mah embung dah moal maju tetep bae aing mah lain maju cek sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui aju jurig dewone wadadas ulah dipake tah mah kiai kos kitu ieu manya kiai sukos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah engke timbul sinar lain mulai aya nu paeh di gerok kita mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus aning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya ustad mah ditegor tad pan mungkus bae si kosi ulah loba ngomong padahal manehna ge mikir emang salah aing ya engke di jero kubur mukana kumaha ini maksud teh mukana kumaha eta numantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorongkeun kitu salah banteu kan kurang tepat kalau ngomong kumaha aing bae geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai ge salah ieu salah ieu mungkus kieu mah ieu mah teri jokos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mah kos kitu ditegor ku masyarakat tadi teh mah kos kitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh tilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab ge loba cara atuh mah lele ja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek dek hajat coba dicina ieu tahlilan terus rajaban mulu dan gede sorana ngegedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangin Allah dibere ilmuna ku Allah dek ngembangkeun ilmuna Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi tak kiai
kamari mah kakarak ustad kuaring geus bade ka mana yai Ki Pudoli ge kamari ustad kuaring geus kiai geus ada geus kiai nya asal ulah kena ama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjana ge teh hayangan ge kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad ge Ustad Fudoli kuari geus Kiai Fudoli isuk memanukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu ngadenge buya nu ngadenge mama teu hayang Allah izin ke Allah gede daripada MC kade Dokter Andes teka sebut kusi Dokter Andes Haji Fadil oh Dokter Andes yang usia pecat sih boy kabur aja loh atur mah Dokter Andes baik ulah di babawa kiai lagi geus kudu di babawa sangaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teman Buya Kiai Buya Mama oh Bang Ahmad emang gitu tak kos gitu gede sorangannya nama ibadah we baca Quran baca sholawat ngaji ku batur di ustad ke bodoh atuh yang ieu kamari ieu mah kakak datang mang santri kene mang bladieuna terus tad cenah terus ngaji kiai kudnya mah terus ngaji malah mah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus walaya nu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese nah kitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang